Oke, barudak orang aya di kawah mana teh? Kebul. Lain kebul, kawasan teh? Kawah putih. Itu kan naon? Cibuni. Ya Cibuni. Oh, orang aya di kawah Cibuni. Ayeuna orang jalan-jalan, bukan mah tingalikeun. Ieu di tukang urang ngarabulkeun ge batu ka duruk. Jadi kumanya? Pokoknya nama urang ningali ka lebak, di lebak teh aya kolam, aya sasaungan, aya warung, aya masjid, handap teh aya pancuran gitu lah. Aya batu, naonnya rupa-rupa lah gitu. Hayo tuturkeun. Let's go. Let's go. Start. Urang ieu panas pisan pokona mah. Lamun urang ka ditu bahaya, coba kameramen. Mun kitu bahaya, urang ngambil jalan pintas ka dieu tah. Dia ambil jalan pintas ka dieu urang jalanna. Ka dieu jalan mah. Jadi Aya oge berarti ngasup, guys. Itu. Ka dieu ya tah. Urang dek ka ditu muter jalanna jangan dieu. Nya, Bro. Muternya. Ayo. Yuk, turkeun. Ieu jalana pokona nama kadi mah teu pati haseup lah. Kali itu mah kabut pisan, eungap kan dada. Seperti diputuskeun cinta. Yuk kade let's go. Ka mana deui oi? Iya, Bro. Coba batur gini deh. Dia salah. Jalannya ya. Jalan mana? Dia. Ana batu. Kadi. Nah, baheula lama ka dieu teh bisa diabusan di jalanna. Cuman ayeuna ditutup, meureun aya sababaraha hiji faktor lah anu terjadi atau ngabahayakeun. Tuh ayeuna mah dilarang area berbahaya. Nah, di dieu teh disebutna baheula mah batu tumpeng. Di dieu teh disebutna batu tumpeng. Di itu aya sababaraha hiji kocoran di nanti kocoran tadi itu nanti tadi tah. Jadi di ditu teh aya sababaraha hiji kocoran lah. Aya sasaungan oge tuh di ditu aya rumah perumahan keur nu ngarinep nya. Ieu tempat ziarah. Nah, tapi orang itu apalnya asal usulna teh kumaha ieu pokona mah loba nu ziarah ka dieu, tempat wisata oge gitu. Nepi ka dieu jadi aya balong da di ditu mah sungai wahangan lah mencek orang Sunda mah wahangan mereka dia di ditu nama tiis nu paling aneh ya di ditu nama tiis ka dieuna jadi panas gitu. Nah eta lah contohna keajaiban ciptaan Allah gitu. Ayo ka dieu numpang mana bro Ka itu. di ditu aya oge nu ngajarieun tenda marondok di ditu. Nah, dia di tukang urang ge panas. Coba kameramen hadir. Batu nyampe ka tarutung kieu. Tuh, hadir. Tuh.
karena ieu cai panas ieu orang tuh wani nyabak soalnya ieu bisi panas mata betung ngeleng orang gitu. Orang tuh apa Karena di situ juga ada yang ngebul-ngebul. nah tinggal di cairnya panas tuh kameramen deketin panas yang ngebul tuh awalnya ngebul pisan gitu temen orang padahal itu loh baju mah cuma teka tingali gitu teka tingali udah soalnya panas kuasa teka tingali dong kuasa ku panas sudah tuh aina bagi ka dia orang enak ya dada ungap gitu lamun di orang ngasep hasep yo pasti ungap Pilah. sumbu pepetasan 20 nol di dia teh ayo kade nah ya disebutnya batu tumpeng sejarahnya tuh rumahnya apa di sebatas nah itu ngaranna teh situs batu sumbar jadi di setiap gunungan itu aya ngaranna situs naon gitu aya situs Cibuni ya situs sumbar situs batu sumber Katong, ada apa tuh ulangi katong. Katong. dia kurang manehan nu lempang gitu jangan dia Dia, heeh itu nya lempeng. lempang dia kameramen di kamera ke orang nah aya balong itu panas ya tong salah ya China tuh ngarebul ke panas nah perenten Gede. Duh. Mandi bubur ini. coba bro urangun kamera panas tuh kadieu tah ulah leungeun panas ya orang kamera orang geus nepi ka ieu situs kaibuan ieu situs kaibuan ngaranna ieu mah teu panas man aya oge kitu tutung batu tutung berarti ieu panas gitu cuman teu ngebul nah di ditu aya balong-balong panas air hangat meureun cai hangat gitu batu panas nah tadi aya masjidna oge coba kamera ayo orang ka masjid tuh aya buanglah sampah pada tempatnya geus diterapkeun sebenarnya mah peraturan teh gitu orangnya Tapi diterapkeun ya sebenarnya mah peraturan teh cuman di orangnya masih tolowedor gitu masih encan mematuhi aturan di orang itu aneh lah masyarakat Indonesia mah karena itu ayam masjid itu kan kurang ayam masjid lah lumayan lah cukup ke sarolati dia mah gitu
aya jalur evakuasina kali itu jalana di luhur sedia nasi liwet. Jadi di luhur teh aya rumah makan oge, warung loba, parkiran aya gitu. Ayeuna urang kali itu pas itu Cibuni. Ayo. Teh situ petingan. Nah, ieu situs keibuan, masih abis situs keibuan. Ieu panas udatuna ngebul. Ieu teh awah. Lamun urang kahasupan ieu teh nyaeta tadi teh eungap sesakan ada pasti. Ya kok na YouTuber di Cianjur. Hah? Bau na aya tilu. Tah. Heuleuna Oh, itu ditutup. Tapi Tutup. batur asa yang bisa kita dia. Oleh emang panas. oh batu lawang heueuh jang asup. Oke guys, dan di sini juga ada batu lawang. Jadi bukan nama desa ya di sini mah. Betul apa? Betul salah buat kadinya. Tah, ya salah sahijina situs Kawah Cibuni. Area khusus ziarah. Jalan ke ziarah ka dieu. Ieu tempat wisatana meureun. Aya oge pancuran-pancuran di wahangan pisalana dibenung jadi kolam. Hariman. Nah, ieu salah satu pancuran di wahangan anu tadi caina sing burus-burus barjeng panas. Hati-hati ulah lamun erek ka dieu marane jadi ulah dakon lah, ulah dakon. Kudu pamitan. Kudu apal heula, lupa pamitan heula. Aya cek paribasa init kudu nah Datang katingali. datang ke katingali sarang ini tuh katempo pun tuh katempo punuk. Nah sakit Pak. Indah. Ini Mana. kan. Sawa. Asep. Ngajian lirik mah. Tah kadi tah. Ngarep mah. Sok Lagu. Siap ke dilanjuti. Boy. Manggalon, hayu. Nah, tukangan urang loba kawah. Tuh. Mantap. Pandangannya, guys. Lihat ya HP ya. Yuk. Kowe nang dhuwur watu. Nah. Coba. Guys. Coba tinggali. Nah. Kangen orang tuh. Kayak aww euy gitu kan. Mang. Woi. Nah, banyak tuh. Mang. Bilang bahaya. Dilarang euy.
Tuh. Mata yang sama sebelah kan pisan. Ya, nah. Hmm. Mantap. Awar ganis. Pak mau dipoto berdua, Pak? Yuk. Yuk. Nah, di sini ya. Kelihatan ini. Sambil buat konten Oh. konten YouTube. Anjir menit panas kieu. Satu, aduh, diketuk langsung moto. Iya. Udah. Coba mau di mana lagi? Udah. Udah. Udah banyak di sini. Ya siap sami-sami. Anjing sebuligir udah kah? Oke. Cadah, aing aya di wisata ieu. Lamun di pelakan lauk di dieu insyaallah paling ngadaang. Jahit teh. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang nih di yo. Nah, wahangan. Wahangan di ngebul. Di ima di tongoh loba ima. Cedah ta urang teh kana anu panas eta, anu ngebul eta urang liwat. Tuturkeun. Let's go. Oke, bro. Yuk. Hah? Dah. Tekan. Balik di channel orang. Orang kata balik. Review. Wow. Pang diukana mejana kokocorana alami pancuran 5 ieu. Asli ieu. Lain tina paralon pancorana. Wow. Nah, sejak ieu. Ya harapan orang dulu situs Kawah Cibuni bener nggak? Nah, Cibuni area khusus ziarah. Pasti nawaran wae nya ke batur nya. Pak mau dipoto berdua gak? Iya boleh katanya. Ah, kita buntung. Ayo bro masuk ke sini jalannya. Oh harusnya ke situ. Ya buntung. Cuman kita salah.
Maju ah. Panas. Serius. Wah. Ampun ya. Nah, lain ucing biasanya, Meng. Nah, dia lah yang nggak sananya. Tebal. Yuk. Akhirnya guys, nempi ka dieu. Nih jalan pulang.